Halo, 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 halo. Budak zaman ayeuna mah kopiah dipake salat tara. Budak zaman ayeuna mah ngaji bener, sekolah bener, tapi anger sok ngamadulan ka kolot. Budak zaman ayeuna mah ditiung, dianrok, ngaji, sekolah, tapi ulina sok penting. Budak zaman ayeuna mah ngomongna ini ti imah arek ngaji. Buktina nyimpang ka warung kopi. Budak zaman ayeuna mah pageuh tiung logor calana. Budak zaman ayeuna mah dingajikeun, disakolakeun, tapi anger we sok ngabohongan ka kolot teh. Aneh teu kaharti. Budak zaman ayeuna mah minta duit ka kolot, alasana keur anu ternyata dibelikeun kana ecom. Ih, mantap, mantap. Budak zaman ayeuna mah hardolin, dahar modor ulin. Berapa papa papam Berapa papa. Budak zaman ayeuna mah ulin babari ngaji hese. Aduh. Budak zaman ayeuna mah gawe mung duitna hayang. Parah. 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 Kelingan nalikane Budak zaman ayeuna mah pageuh tiung logor calana. Budak zaman ayeuna mah geunahna hayang, ripuna mung. Mentau ka kolot kabisana teh. Parah anjing, parah goblok anjing, goblok. Anjing goblok, parah si anjing. Tonton atuh tanggalnya video teh dak. Ye, singarunya nya tanggal. Subrek. Like. Komen. Jeung follow Instagramna Dusun Project. Tong poho tong hilap, oke? Bye. Jangan selalu menyalahkan orang-orang yang mau bertahan. Coba lihat, kamunya mau nggak dipertahanin?